deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konsleng Wilujeng ngadangukeun Dahlia kamari teh si Konsleng sejak ke pasir angin sejak ngalah atau nyanak Mustika Buana Putih dan juga pamitan ka Kijamaan sareng pojokna urang lajengkeun putus si Konsleng tanding titisan siluman karya Bagus Raspati. Seperti anu dijelaskan tadi penting dina obrolan eta Mustika Buana Putih teh kungsi jadi bahan caritaan dina waktu keur zaman kolot-kolot kula masih area keneh di kieuna lan keur anu aya di ieu lembur mah lantaran beja dininiaki jeung buyutna dina waktu baheula. Jadi dianggap dengan saukur dongeng. Oh nya mudah-mudahan be atuh sing bener aya kanyataanana ngeunaan eta Mustika Buana Putih teh. Memang kitu pisan harapan abdi oge ki. Tah ayeuna mah teu bade miceun waktos ieu teh. Mohon saja pamitan be nya mudah-mudahan urang sing tiasa ditepangkeun deui dina kaayaan pada salamet. Ayo atuh Mang Odek mari kita kemon. Alah, uhon kitu be atuh Kijamaan oge mah. Sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui. Sahanu terang pada aya milik urang tetep bisa mancang krama deui. Mangsana silih cacapkeun rasa kosono da betah tu aya di dieu teh. Ngan lantaran pancen tacan lekasan nya saja pamitan we ieu teh. Rampung dawuh turas pangandika. Geus kitu mah bari jeung dijajabkeun ku paneutupna Kijamaan jeung pamajikanana. Harita si Konsleng jeung Mang Odek terus indit rek neruskeun lampah ka pasir angin teh. Kijamaan
Gogodeg bari narik napas panjang terus ngareret ka pamajikanana bari nyarita lelaunan. Ya aneh kan eta Jang Konceleng teh. Demi kasalamatan anu jadi incu, jadi wani jeung nekat gitu. Siga omongan kula teh dianggap nyingsieunan gitu. Lain gitu hari cek abdi mah. Ngan memang geus gilig pikir buleud patekadan we meureun eta mah. Puguh oge lebah dinya kabelana hiji aki mah kitu. Jadi keur Jang Konceleng mah beunang disebutkeun kop badak kop maung teh meureunan istilahna teh. Geus teu mikirkeun kasalamatan diri, nu penting nu jadi incu bisa ditulungan jiwana. Tungan. Hari kami mah ngabayangkeun teh. Lamun aya naon-naon ieu mah anu tumiba ka maranehna nya da sanajan ukur sapeuting ngobrol teh tapi meni asa jeung baraya. Teu bakal prihatin pasina oge keur urang lamun teh Jang Konceleng jeung Mang Odek nepikeun ka kudu henteu balik deui saperti jalma nu sajen anu kungsi ngahaja datang ka Pasir Angin. Puguh enya nyeta. Eta nu jadi pikiran abdi teh. Keunah kitu ari anu ti heula-heula arinit ka eta tempat bari jeung maranehna mah lantaran ngerasa jadi jago atau bejawara. Malah teu kungsi datang ka urang heula nya mangsa bodoh rek jadi korban oge. Apana ieu mah sasaca kitu balageurna jelema teh. Ngan eta kun teu beunang dicaram ku keukeuh pisan deui Jang Konceleng mah nya. Oh nya atuh mudah-mudahan me gaib anu aya di Pasir Angin sing karunyaeun ka Jang Konceleng. Mustika buana putih anu keur diteangan pikeun piubareun teh bisa dibikeun ulah disumputkeun. Nya rek kumaha deui atuh da urang teu bisa ngabantu naon-naon di lebah dieu mah manehna. Ukur bisa ngabantu ku pangdoa. Nya sok sanajan ukur pangdoa oge nya mudah-mudahan we atuh sing laksana tina kanan. Pang-pang nama gaib anu aya di Pasir Angin sing ulah ganggu atawa nyilakakeun kanu datang. Tapi malah ngabantu sarta nulungan kana kasusahna Jang Konceleng. Bener itu pisan manehna. Da sekolot urang oge apadan hari anu gaib mah leuwih seukeut panenjona. Obat piraku teu ngartieun kana kasusahna Jang Konceleng anu hayang nyalametkeun jiwa anu jadi incu. Nah, itu. Dijamaan jeung pamajikanana jadi terus ngupat kaayaan si Konceleng jeung Mang Odek anu keukeuh neruskeun lampahna ka Pasir Angin, tempat anu kabilang sangat tur geus lila tara disabak ku jalma. Sedengkeun anu keur jadi bahan caritaan geus ngamimitian nyorang jalan teh loba nanjak. Kangarana nyorang jalan anu nanjak tangtu be gancang capek. Teu matak aneh lamun rada mindeng eureun. Dina waktu nyelang leureuh harita si Konceleng negerakeun deui sikepna ka Mang Odek yen dirina moal sieun ku kaayaan di Pasir Angin. Mang Odek unggut-unggutan bari terus carita. Naon rupik kagemblengan manah salira Ki Konceleng. Memang mangrupi modal anu utama. Kakuatan anu moal bisa dipangaruhan ku kaayaan non oge. Anu mawi emang oge ento arek mikiran hal-hal nu mata ngaganggu kana katenangan urang. Sanes emang teu percanten kana katerangan Ki Jaman. Munggo pamit teras di emutan bakal mengaruhan karena sikap sareng kagemblengan hati urang. Ya bener teh Mang. Jadi ari keur abdi mah tos jelas. Sanajan abdi anu kudu nyorang ajal pati ya teh bayana.
Asal santana nu jadi incu bisa waluyade seperti biasa. Sabab nu jadi incu teh apanan harapan jalma loba mangsa dirina merangan tindak laku kajahatan dina ieu kahirupan, utamana mati pihak sigarang larang. Leres gitu Ki. Mohon atuh dah rek ente janten andalan jalmi seueur atanapi balarea kumaha. Da jadi buki apanan? Iwajang santana nu mampu nandingan ajen kasakten sigarang larang. Ngan iya ya mang mah mikiran teh sigarang larang mah pasina oge tos ngamimitian di ubaran ku tabib sakti. Kangaranan sigarang larang leuwih ti heula waluya mah jelas mangrupa ancaman keur sadayana teh mah Ki. Anu matak. Komo mikirkeun ka dinya mah mang. Kita mah gilig ceuk abdi oge sikap abdi dina waktu ayeuna. Musti kabuana putih kudu bisa benang kumaha bae carana. Sanajan nepikeun ka kudu ajaling pati taya baya naker diri abdi. Anu penting bisa tinekanan pamaksudan. Jadi incu bisa katulungan jiwana. Kantun ayeuna mah sikap pamadegan mang ye mumpung aya di dieu keneh. Ta candugi ka puncak pasir angin ye. Nah kumaha kitu Ki. Geningan batu maro saperti kitu kamang. Maksad Ki Konceleng mah naroskeun rasa katineng mang ya sumuhun kagemblengan hate mang ya sepeda urang bakal datang ke tempat nu ngabahayakeun. Kitu maksad salira Ki Konceleng teh. Benar gitu mang. Bisi we Mang Odek. Aya pikiran ngarasa mang bimbang atau no genjang. Sabab ari keur abdi pribadi mada puguh aki na santana. Tangtu be moari si kupati rempan ku aja. Nanging keur Mang Odek mah abdi teu tiasa maksa. Margi Mang Odek oge kagungan hak geus nangtukeun sikap mang sorangan kitu tah Mang Odek. Nya upami salira Ki Konceleng naros dugikeun kalarasan eta mah. Mang mah moal seueur saur Ki. Bukti Mang oge henteu ngarasa risiko pati rempan ku aja. Ayeuna Mang tetap nyarengan lampah salira. Sabab gara Mang gaduh kayakinan hirup kumbuh lumaku dia alam pabenangan daya tos aya nu ngatur. Janten sikap sareng pamadegan Mang oge moal bade robih. Sami be sapertos salira Ki Konceleng. Margi upami mangresa mang mah meureuna atos we tadi kaneh amitan pikeun mulang gitu ge. Ya, ya nuhun atuh upami kitu Mang Odek. Tawis Mang bela sareng satia ka kulawarga abdi. Ya mudah-mudahan be atuh naon rupiah nu dilakukeun ku urang dina waktu ayeuna teh sing aya hasilna Mang. Leres kitu pisan Ki. Malihan hari harapan Mang mamuge be atuh gaib nu aya di pasir angin teh sing jadi balagor. Surtieun kana kasusah urang, henteu ngagoda ngarobeda. Namun ngabantos kana karep pamaksudan urang. Da sanes milampah laku kajahatan apan ieu teh estu demi nulungan jiwana jang santana nu salami ieu ngalawan kekuatan kajahatan nu ngaganggu kana katentreman kahirupan. Nya memang gitu, Mang. Anu maca keur abdi manaon hartina abdi panjang umur. Lamun kudu papisah jeung anu jadi incu pikeun salirana ku cara kitu. Mending keneh diri abdi anu leuwih teu heula mulang ka alam kalangengan. Asal nu jadi incu waluya deui. Sabab nu jadi incu jadi harapan sakumna jalma, mengharap tumpurna kekuatan kejahatan. Kitu ari sikap jeung pamadegan diri abdi Mamang. Sumun sami sareng emang eta mah. Wal make kedah robih pamadegan sepeda bakal mayunan cobaan. Maju terus pokoknya malah. Ayo atulah urang ngeureuyeuh deui Mang. Nganili kana kaayaan anu barara da urang kudu narata sorangan meureun jalan anu bakal disorang teh itu. Namun san jalma atuh anu ngadamel jalan ka pasir angin da puguh taraya jalma anu lumampah ka dieu apanan. Teu kedah janten masalah eta mah Ki. Mangga urang ngeureuyeuh we ayeuna mah. Margi urang jelas kedah enggal dugi ka tempat anu dituju Ki supados enggal ngawujud naon rupi pamaksudan urang. Geus kitu mah harita duanana terus ngeureuyeuh deui neruskeun deui lampahna.
lantaran memang tara kasabaku jalma teu matak aneh lamun nyorang jalan teh kudu naratas heula ku sorangan. Untung be Mang Odek mau bedog. Jarami anu jarangkung teh bisa dicacar heula, ditambah ku jalan anu nanjak netek. Mokaha lamun teu dibarengan ku hate anu gembleng mah matak seunggah gesan teruskeun lampah. Wargi Dahlia dina kaayaan wan Cipeuting Sumanding kapaksa lampah teh eureun heula sabab lumampah wan Cipeuting ka puncak Pasir Angin bari jeung neratas nyieun jalan heula mah tangtu be walurat. Matak harita katingali si Konceleng jeung Mang Odek laleureuh heula. Untung be si Konceleng jeung Mang Odek ku Ki Jam'an teh dibekelan obor hiji sewang. Jadi sanajan wan Cipeuting teu poek teuing kacaangan ku obor. Dina kaayaan wan Sumanding Peuting saperti kitu, memang beda sia karasana ku Mang Odek waktu harita. Lain bae angin anu ujug-ujug ngagelebug tarik, tapi sora sato-sato peuting sajabani ti sora jangkrik cicir ciang-ciang jeung cari cangkas. Harita kadenge oge hawar-hawar sora anjing leuweung anu babaung. Nambahan rasa kakeung jeung kasieun. Sanajan ditegar-tegar oge hate Mang Odek, tapi teu burung bae kaeuntepan ku rasa kasieun. Tetep kasih Konceleng anu harita diuk ngahunjar lambar bari awaknya rande kana tatangkalan. Kayanana teh tetep we tenang si Konceleng teh. Mang Odek nyobaan ngajakan ngobrol ngusir rasa simpe jeung kaayaan anu ngadatangkeun hawa pika keungeun jeung pikasieun. Duh, lain teh nya kunaon atuh eta anjing make jeung babaung sagala rupa tuh lah. Padahal geus we atuh jempe. Lain ieu mah ngaganggu kana katenangan batur ya. Sanes kitu Ki Konceleng. Kahoyong eta anjing teh panginten Mang, hoyong babaung. Manya kurang kudu dicarek. Mang Odek mah yeun teu kedah ngabohongan hate Mang. Dalah sanajan abdi oge sami aja Mang, kaayaan teh memang beda siakna. Sanes kitu Mang. Ngagabugna angin anu ujug-ujug datang oge. Sora anjing nu babaung memang datangkeun getaran rasa kakeung sareng kasieun. Bener dong itu Mang. Teu kitu Ki Konceleng. Sanes Mang mah sanes ngarasakeun ku sora anjing anu babaung. Eta ku eueuh gawe anjing teh anu pake jeung babaung sagala rupa. Are rek sare mah sare, atuh penting ader we sare. Ini kudu babaung sagala rupa. Tuh. Oke, tuh. Sora babaung lagi. Tuh. Aduh, beli ngelawung kitu ke sorana.
Ya ari numutkeun carios sepuh mah. Lamun anjing babaung seperti kitu nandakeun aya nu beda ka ambeuna ku eta anjing mah. Cenah ieu mah ceuk beja jika terangan kolot. Lantaran anjing mah seukeut ambeuna. Terus eta anjing teh ujug-ujug babaung nepikeun ka ngalabung kitu teh lantaran si anjing nyahoeun aya makhluk gaib anu keur kumalayang tapi bari teu katara ku panon jalma biasa gitu tah mang di ilmu percenahan mah. Gitu cenah oge. Mang Odek bari jeung culang cileung nitenan kayaan terus carita deui. Konceleng mah ulah ngobrol dugikeun ka dinya kieu. Hari ceuk emang mah naon hubunganana sok makhluk gaib sareng anjing anu babaung. Nu jelas mah lapareun meureun lantaran teu diparaban atawa hayangeun kawin lah. Kitu ari ceuk Mang Odek mah ge. Si Konceleng nepak tak na Mang Odek bari irungna hirup siga anu ngang sebau. Kan sekumang tuh tuh di bau kieu Mang bau noga cincalang. Nya bener ki ini bau kieu ya. Wah bener ya omongan ki Konceleng teh ya. Orang kudu kumaha tuh ya ki. Duh. Ini bau kieu. Dah. Wow. Nih. Sukut kieu kana irung. Si Konceleng nyaranekeun di awakna kana tatangkalan. Sikapna bangun anu tenang, seri leutik ka Mang Odek. Uguh bae Mang Odek jadi kerung ningali sikap si Konceleng anu tetep tenang seperti kitu. Bari jeung kerung Mang Odek terus nyarita. Hari ki Konceleng bertenang gitu ya teh. Ya orang kudu kumaha ki. Duh. Ada tuh bau lagi can leungit gitu ki. Malah beki melenghir kieu ya. Aduh bau nu kacing calang kieu ya aduh. Urang kudu kumaha ya ngalawan makhluk gaib ki. Tuh ki Konceleng mah naon sori deui ah. Kumaha ya teh. Oh tenang we Mang. Apanan manusia teh makhluk ciptaan Gusti anu paling sampurna. Manya eleh atawa sieun ku makhluk anu teu sampurna. Barina oge bau melenghir siga noga cingcalang kieu mah. Manya Mang Odek teu apal. Maksudna kumaha ieu teh ki? Dari bau siga kieu mah ieu teh Mang. Ya siap-siap ieu. Mang perhatikeun nya. Aya sakalian deui mah awas ya. Si Konceleng anu harita diungang ngahunjar lambar teh bari awakna nyarande karena tetangkalan. Harita suku kencana rada di tekuk. Terus badanna rada nyangigir ka katuhu. Geus kitu mah kadengni sorak anu melepas tina bujur si Konceleng. Sarta ka ambe ku Mang Konceleng semerbak bau harum bunga bangke. Mang Odek nepikeun ka nutup irung bari jeung seserian diheureuyan ku si Konceleng siga kitu teh. Bari jeung nutup irungna Mang Odek nyarita ka si Konceleng. Si Konceleng mah biasa biar nu bisa wae. Ganteng bener aya makhluk gaib anu ganggu ka urang duaan. Ari pek teh bau panut geuningan. Wah. Konceleng mah bau. Tapi kieu Mang anu nerangkeun caritaan kitu teh. Aduh dumasar kana pengalaman Mang. Dan janten lain mungsa ukur karangan atawa caritaan anu tanpa kanyataan. Dumata kaayaan penting ieu beda karasana ya kana batin urang duaan Mang. Terus terang abdi oge henteu bisa ngabohongan batin sorangan. Kaayaan dina waktu ayeuna memang rada keueung yang muringkak. Jadi orang kudu tetep pageuh dina patekadan Mang. Mun laras kitu ki dah. Tapi ya bau hitut ki. Oh lah pokona mah urang mah mohon. Pamit teh mah memang gitu. Anya nafsi-nafsi bae lah. Da urang duaan mah sanes bade ganggu janten. Ka urang na ge ulah ganggu gitu. Gitu ari ceuk Mang mah. Ki
mudah-mudahan be bisa ngarti karena karep jeung kahayang urang. Dalah apanan urang duaan ka dieu teh sanes rek maksud jahat apanan. Madak mang ulah kapangaruhan ku rasa kasieun mang. Siga tadi be geuningan ku bau bekok bae Mang Odek mah geus sieun. Jaya wae udah mun atuh da ai tadi mah di konceleng nyaritana teh meuni pinuh keyakinan siga gitu. Jadi we mang teh percanten hari pek teh bau bekok geuningan. Lah tapi da ayeuna mah mang teh untuk ki mang mah tetap tenang ya gitu tinggal ku salira ki konceleng tenang apanan mun teu siga anu sionya jeung kunaon make jeung keung sok kunaon coba mun da piraning sorang anjing babaung mah tos teu aneh sabenerna mah ari ceuk mang mah upami angin anu ojol-ojol ngagerbug tarik sareng teu eureun-eureun siga kieu yo emang matak nyen kaget kamang nage gitu ki. Ada koba. Upami urang tos dugi ka puncak pasir angin mah. Mun apanan saur ki jamaan mah. Kirang-kirang milik mah bisa ka bawah ngapung ka awang-awang ku ngagelebugna angin. Tapi nyarek kudu mageun deui atuh. Apanan urang duan teh kudu tepi ka puncak pasir angin mah. Sabab memang gitu apanan pituduhna teh yang jati bodas teh. Laras memang kada dugikeun ka puncak pasir angin ki. Mohon da ari sora anjing babaung malah tos teu aneh kan kunaon ya meuni teu eureun-eureun ieu teh. Nah teu capeun kitu tah si anjing teh. Sikana bae bener ki eta anjing anu babaung nepikeun ka ngelawung kitu teh keur ngageruan anjing bikangna meureun ki nya. Nya maksud mang teh keur beger. Terus kitu ki. Mang Odek apanan tadi ku abdi tos disaurkeun anjing nu babaung nepikeun ka ngelawung kitu teh sanes keur beger atawa nengan bikang tapi jadi hiji tanda yen ka ambung aya makhluk gaib anu keur kumalayang ka kalayangan teh eta oge sok sepuh anu memang ngalaman eta kejadian kitu ari ceuk ilmu percenahan mah mang. Tapi biasa bae beger ieu mah teu manggih layan ki mun da apanan meog ge apanan sok teras we beberelean. Kita suara naon? Kela ke. Suara naon, Bang? Kela. Ari ieu teh suara naon ki? Tah. Babino ka sepisan suara naon ki? Mang Odek harita katingali curing hakaget. Sabab harita ngadadak ngadenge sora anu saleuseurian. Sora serina rupa-rupa aya nu nyakakak, aya nu nyikikik, aya oge sora budak leutik anu keur nyeleukeuteuh jeung sajabana. Kituna teh bari jeung teu katara aya jirim jalma. Rupa-rupa sora anu saleuseurian teh bangun anu siga ngadeuketan ke lebah tempat Mang Odek jeung si konceleng anu keur dariu.
Be Mang Odek mun seug ti berang mah bakal katara pias kaayaan Pareman anu sepapias teh getihan. Harita oge katingali Mang Odek mah kuat ka nyumput ngahod-hod bakat kusieun di tukangan si Konceleng. Mun seug teu ningali kaayaan si Konceleng anu tetep tenang diuk mah Mang Odek aya ngapertak lumpat we tuturubun ka lebah. Harita kadenge sora anu saleserian teh beuki ngadeukeutan ka lebah Mang Odek jeung si Konceleng. Gobe Mang Odek jadi beki murungkut sieun. Sedangkan si Konceleng mah tetep tenang bari jeung seri leutik. Konceleng netep ka hareup bari terus nyarita launan ka Mang Odek. War kunaon ari Mang Odek. Buat kamu rungkut bari jeung adarek degieu dia teh. Pikeun bae mah ngantepkeun kitu mah. Kadang kayak capieun sorangan seserian terus-terusan mah. Pokoknya mah biarkan sajalah mereka punya kahayang mah. Cok mah lah. Sing teger, sing kuat mah. Ieu tandana kana tangan urang duaan ka dia teh dibagiakeun dia teh. Nah, jadi urang duaan kudu teu pageuh kana pate keadaan. Ulah sieun. Ieu mah musuh saukur pangbagea keur urang mah kitu tah. Tong sieun sok. Sanajan bari jeung ngadaregdeg harita Mang Odek nyobaan nyarita lelaunan. Mohon tapi aduh rakyat kunaon bet kieu nya ye kitu tah nya sugan we bener ieu teh ngan sakadar pangbagi-agi pokona mamang ge tenang ampun gaya nu lumangsung ngandung hawa pikasieun teh memang terus teu daek eureun-eureun sigana teh. Tapi si Konceleng anu memang geus buleut gembleng pate kadanan teu kapangaruhan ku eta kaayaan. Harita katingali si Konceleng kadenge deui mere sumanget ka Mang Odek sangkan ulah kapangaruhan ku eta kaayaan. Kade nyomang ulah ngejat deui. Lamun Mang Odek ngejat waduh muka meureunana aya nu nyarios. Tuh si Soredek teh si jago jengkek, jago idaman para wanita. Dan baik hati juga lucu serta rajin menabung teh lumpat di turbun di pasir angin lantaran sieun ku juig. Atuh lamun kitu kajadianna teh mah meureunna apanan ka dunia teh apa. Pokona Mang Odek ayeuna mah sing tenang keun we antepkeun lah. Ulah dipalire aya anu saperti ayeuna mah anu mangaruhan kana pikiran jeung hati urang tong dipalire. Aduh acak leuwih hade ayeuna mah urang bayangkeun anu enah-enah bari ngagoyeng. Nah, panan bari ngabayangkeun enah-enah mah bari ngagoyeng. Padahal mah ca urang teh sare pan. Geus sare terus dibra. Tah ari kangaran geus dibra mah panan geunah. Sok Mang calik deui gigireun abdi ye. Kumaha abdi rek kagoler ayeuna. Lamun Mang Odek aya di tukangan abdi mah. Se atuh ngagorerna. Tapi dia calikna digigir di tukangan mah kayak gaganjal ku Mang Odek. Sok kali ka dieu. Ari jeung ngadaregdeg Mang Odek pindah diuk deui digigireun si Konceleng kituna teh bari terus nyarita netep ka si Konceleng embung ningali ka hareup. Duh sumuhun atuh kieu duh. Duh lah untung waktuna geus beak ya. Lah geus sieun teh waktuna beak bro kangen beakon. Eueuh laras pisan memang. Alah waktosna geuningan teu karaos. Tos tebo opat deui keun urang ngecageun deui lah heula samentawis serial si Konceleng dinten ieu mohon lalampahan si Konceleng ka Puncak Pasir Angin insyaallah nya urang ngajengkeun mohon. Atur nuhun ka wargi-wargi anu nonton dina live TikTok, atur nuhun anu ngadawukeun dina radiona Sewang-Sewangan, atur nuhun sadayana anu parantos komen, atur nuhun. Insyaallah
enjing urang keur ieu deui. Cing kuring atur nu mancan tugas, Budaya Mary ngaturkeun nuhun ka sadayana. Siapun teu tiasa di absen hiji-hiji. Lejeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia. Enak-enak langgannya Dahlia Prunggah. Gugu goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Komceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng Kantun Permios